Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu salawasna toleh satia mikareus tur mikasono kana dongeng-dongeng Sunda pidangan simkuring haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca carios anu katunda sabaraha dinten kapengker. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtengan kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin, bari ginulur kabagjan tan wates wewangeunna. Dina dinten ieu teh simkuring masih ngadugikeun cerita nyambung anu dicarita-caritana nyaeta Jawara Tatar Galuh. Kalaya nincak di bagian ke-84. Ieu dongeng mangrupikeun karya sastra Antang S. Argayuda. Karya simkuring. Pamugi wae naon anu digugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberamana. Atuh dina dinten ieu ngawitan urang lebet ngajalankeun ibadah saum. Mugia naon anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun pareuah-reuah atanapi tiasa dianggo ngabuburit nya dina ngantos-ngantos waktos kanggo buka puasa. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sadira salawasna aya dina kamuliaan. Ki Burhan geura pilih kulit kulana ipis daging uduh ulah kakantun omong siga wae nu nya boga pangabisa si kalong hideung nyerenge sabab Ki Burhan teu nyadarin kana kayana bahaya disangkana ku Ki Burhan mah meureun manehna teh geus kakurung gerakan Ki Burhan. Urang ajar rasakeun ibadog aing ciot Ki Burhan amarahna muncak. Laju awakna ngagajeng na jurus Garuda Ngapak. Pedogna nyewuk rek nampol sirah si kalong hideung. Tapi basa bedog Ki Burhan rek meh nepi ka si kalong hideung, ujug-ujug aya cahya kone ngabelesat pepag pedogna. Dibarengan bentakan si kalong hideung. Pelentrang bedog Ki Burhan diadu jeung anu kung lebat koneng. Palatok bedog Ki Burhan sarita keneh potong jadi dua. Pusaka we si kuning. Ki Burhan ngajenghok, laju ngagajel mundur sababaraha lengkah. Manehna mindeng ngadenge ngeunaan pusaka si kuning. Tapi cenah anu bogana teh santanu. Tapi ayeuna aya di si kalong hideung anu nilikana sorana mah yakin awewe. Saha andika sabenarna make mibanda pusaka si kuning. Ki Burhan arapap
sabab ngerasa miris ku pusaka wesi kuning. Cek pikirna ieu musuhna lain bantrak-bantrakeun manehna. Kula si Kalong Hideng Andika pasti geus apal ka kula. Si Kalong Hideng negeskeun dirina sabab kiburuhan jiga anu cangcaya yen manehna si Kalong Hideng. Aya hubungan naon andika jeung Santanu? Sebab cek beja besi kuring teh bogana Santanu Jawarja Targaluh. Kiburuhan panasaraneun sabab yakin si Kalong Hideng teh aya hubunganna jeung Santanu Jawara tanpa tanding. Teu kudu apal kana hubungan kula jeung Kang Santanu ayeuna pilih wae ku Andika. Bikeun eta duit anjeun sabalad-balad bakal salamet. Teu dibikeun mangka anjeun bakal cilaka. Si Kalong Hideng tandes dina ancamanana sabab eta duit nu dibawa ku kiburuhan mangrupikeun duit ti para rakyat nu dipereskuran tenir. Jadi kumanehna rek dibagiin deui ka rakyat miskin. Oh, kula nyerah kaptah duit asal ulah nyalakakeun kula sabalad-balad. Kiburuhan langsung ngalungkeun endong gede anu dieusi ku duit. Manehna teu sanggupeun lamun kudu tarung deui jeung si Kalong Hideng. Ceuk pikirna batan kudu paragat nyawa mending dibikeun eta duit. Kabur barudak. Sanggeus ngalungkeun wah duit, kiburuhan langsung kabur ninggalkeun tempat-tempatan. Bari teu pohon ngagerok ka anak buahna sangkan kabur. Ninggalkeun pakelangan. Sanggeus kiburuhan jeung anak buahna pada kabur, si Kalong Hideng nyokot kantong anu matet ku duit. Saterusna dina poekna peuting maneh langsung jumurelat ku nuju lembur. Lembur anu pangeusina keur kalaparan akibat ku halodo panjang. Sanggeus sanjog ke lembur anu pernahna dimumugang pasir, si Kalong Hideng langsung ketrok ka unggal imah. Sanggeus pangeusina kaluar langsung dibagi duit anu bisa dipake barang dahar jang sabulaneun. Unggal imah nu aya di eta lembur kabeh diketrok pantona. Ngara langsung katarima kuno diberena sabab geus pangalaman ari duitna digoler dina golodog masuk aya anu nyokot kuno sejen. Pas si Kalong Hideng ketrok ka hiji imah panggung anu geus reyod teu aya nu muka panto. Tapi ti jero imah sadaya nu humarurung sura awewe kolot keur nandang ka nyeri. Sampurasun punten cologog. Sampurasun punten cologog. Si Kalong Hideng teu nunggu aya nu mukakeun panto sabab kadengieun sadaya nu keur marurung. Bareng geus aya di jero imah kasampakan nini keur ngagogoler sorangan bari humarurung. Nini kunaon geuning ngagogoler nyalira? Si Kalong Hideng reuaseun. Langsung nyamperkeun eta nini-nini. Leungeunna langsung ngaragamang kana leungeun eta nini-nini. Karasaeun ku manehna tiis becis. Sasa anjeun. Si nini maksakeun tumanya kana anyar datang bari renghap ranjung. Manehna ngarasa kaget bet aya nu asup ka imahna bari sorana sada sora awewe. Tapi kana rupana mah teu katara sabemake tergos. Sim kuring anu sok pada nyebut si Kalong Hideng, nini. Si Kalong Hideng langsung ngabijakeun dirina sabeger naon disebut-sebut oge. Si nini jalma nu keur tunggara kudu buru-buru ditulungan. Si Kalong Hideng alhamdulillah geuningnya tah aya si Kalong Hideng teh. Nini mindang ngareungeung kana sepak terjang si Kalong Hideng. Mana jang Santanu geuning teu ngiring kalebet. Si nini sering ngadenge beja cenah si Kalong Hideng teh pibojeunna Santanu. Jadi harita oge disangkana mah jeung Santanu.
santan mah nuju meuli heula ka lemburna. Ari ini kunaon? Teu damang nini teh. Si kalong hideung batireun ku nini sorangan bari kaayana keur gering. Tapi duga gering naon dabakna mah teu panas. Duh nyai syukur anjeun datang ka dieu. Ini teh hareeng keur kitu geus 3 poe teu kararabana naon. Sini langsung hing cirik ngarasa kagas kukayan hirupna nu cuklek leuweung cuklek lambing bari dina kaayaan balangsak. Masya Allah nini dedes teuing ke atuh simpul rek ngupayakeun kadaharan antosan bari sakala rek ngabagikeun heula artos. Sanggeus cerita ka sinini si kalong hideung alias Nyai Nawangsih langsung keluar ti imah sinini. Sanggeus manggil imah langsung ngeketrok. Saha di luar? Tirajo imah ti jero imah yang tumanya bari kadenge lenggahna ngadeukeutan panto. Sim kuring si kalong hideung punten bukakeun pantona. Si kalong hideung langsung ngabejakeun dirina. Sabari teh mangsa janari. Jadi pasti anu boga imah teh sieuneun da pasti disangka maling atawa rampok. Eueuh si kalong hideung mangga atuh kalebet Nyai. Nuju imah teu talangke sangadengeun anu keketrok teh si kalong hideung langsung mogakeun panto bari ngemu ka bunga. Ibi iya ya hartos sakedik lumayan yang balanja kadaharan ibi sok keluargi cekap banginten sabulaneun mah si kalong hideung langsung mere duit ka eta awewe duit anu pikeun urang lembur mah lain saeutik. Alhamdulillah Nyai ibi tos mindeng ngadangu ngeunaan si kalong hideung teu nyangki bakal duit ka lembur ieu atur nuhun Nyai. Si ibu langsung ucap syukur dasanyana manehna geus teu bogeun pisan duit dahar oge diatur-atur nu penting ulah kalaparan. Punten urang ngasuh heula sakedah para wargi cakantenan sim kuring seja ngiring emutan ka para wargi anu kalersan nuju ngadangukeun ieu dongeng utamina kana nembeannya milih subscribe ieu YouTube na teh acan di subscribe punten di subscribe heula biasane super simana sim kuring madari lalakon enggal dina kelajengan ieu carios tiasa langsung nembongan di YouTube para wargi. Kalian tong hilap like na oge komentar na. Hatur nuhun kana paratosanana. Mangga urang lajengkeun.
Punten Ibi menawi gaduh katuangan cik pangmasihankeun sinini anu bina bumina paleditu anu nenggang awatos sanjena nuju teu damang bari tos sababaraha dinten cenah teu meunang katuangan si kalong hideung langsung minta tulung ka si Ibi anu dibere duit susuganan manehna bogeun kadaharan karunya ka sinini anu geus tilu peuting teu mangih kadaharan. Ulah atuh eta mah nini sawit. Paingan tos sabaraha dinten teu katingali ngulampreng oreng nuju udur. Tapi da Ibi teh ari sangu mah teu gaduh, da kaya nuju sesah, aya oge kul sampe enggal keneh da bapana tengah wengi lapareun. Si Ibi ngarenjag barang di bejaan ini sawit keur gering. Tapi manehna oge sarua teu boga dahareun anu sakuduna. Naon we heula Ibi mun aya atusan cigula. Engke enjing mah tiasa balanja kong katuanganana. Ayeuna mah padutami kalaparan teuing. Si kalong hideung bungaheun sabab mangih kadaharan jang sinini. Mohon atuh nyai engke antos urang wadahan. Si Ibi maksudna rek mikeun kadaharan ka si kalong hideung jang nini sawit. Ibi wae anu kaditunya da caket ieu. Abdi bade neraskeun heula ngabagikeun ieu artos kanggo sadaya urang lembur ieu. Engke abdi ngabujeng deui ka beuminan nini sawit. Si kalong hideung nita si Ibi anu nganturan ini sawit sedang manehna marek neruskeun heula babagi duit ka unggal warga eta lembur. Oh mohon atuh nyai mangga we dilajengkeun Ibi anu nganturan katuangan kana sawit mah. Si Ibi giak nyanggupan sabab hatena nganadak bungangan. Si kalong hideung anu geus kawancara geuning beas nepi ka lemburna kalian babagi duit. Sanggeus kawan kitu mah si kalong hideung langsung sumeret mapayan sakabe iman we di eta lembur. Tabe dibagi duit teh nu kaliwat. Atuh puguh aya eta lembur pada barungah. Marehna teh sarare deui kabeh pada ngajugjug imah nini sawit. Imah nini sawit jugjug rame kudu ngadeg-deg. Sabab si kalong hideung ya di dinya. Jalma-jalma teh kadinyana teu lengoh nu bogeun kadarana pada ngajingjing rantang atuh nu geuringna pada ngurus ku ibu-ibu. Para laki langsung ngirunseun dina hau marehna hayang mingguan si kalong hideung anu geus nyata-nyata bebela ka maranehna. Cag urang tunda heula ngeunaan si kalong hideung. Urang teu dan heula di handelem sieum. Urang tunda di hanjoang siang. Isuk ceganing pagi to urang samper deui. Ayeuna urang nyaritakeun tokoh anyar. Di hiji mumugang pasir anu sakulilinna ieu hutangkalan aya sababaraha imah panggung. Di hareupeun eta imah-imah anu ngajejer aya lapangan anu cukup lega. Kalian eta lapangan teh loba anu keur latihan main po. Eta imah-imah nu aya di dinya teh mangrupakeun markasna para jawara anu dipimpin ku sareng jawara kahot anu katelah Ki Barja. Rombongan pajawara anu dijingjing ku nu dipimpin ku Ki Barja lain jalma bener. Kabehna oge mangrupakeun rampok gerot teu beja jeung laku lampah jenatna si Samarnyawa. Sabab Ki Barja teh mangrupakeun lanceuk sapanguron si Samarnyawa.
Geus sabaraha poe Ki Barja ngabarung sinang. Sababanena ngadenge beja cenah si Samar Nyawa perlaya. Anu cek beja cenah si Samar Nyawa tiwas alatan tarung jeung si Kalong Hideung anu dibantu ku Santanu. Ari kangaran Santanu mah Ki Barja sering ngadenge. Tapi ngaran si Kalong Hideung mah manehna can pernah ngadenge. Barudak aing sigana kudu turun gunung sebab cenah di aing anu ngaran Ki Samar Nyawa aya nu maehan. Kula kudu nyieun balitungan jeung anu bongaran si Kalong Hideung. Ki Barja dina waktu anu keur nyalse ngajak cumarita ka murid-muridna nembrakeun rasatena anu keur ngabrung ku nafsu amarah. Siap katua, kula sararea bakal merengan katua. Salah seorang anak buahna langsung nepikeun paniatanana ka Ki Barja. Montong sararea era ku batur, pirarek balitungan jeung 2 urang. Ki Barja mungeun dibarengan kulobaan, sabab mata koe ngujurut sapanjang liliwatan. Nu antukna bakal nepikan rek dijorag ku manehna. Nah make duaan pancenah rek neangan anu boga ngaran si Kalong Hideung. Anak buahna heraneun. Sebab ceuk beja mau teh Samar Nyawa teh ku si Kalong Hideung saurang Jawa tukang ngabasmi para garong. Si Kalong Hideung dibantuan ku seorang jawaran geus moyan anu boga ngaran Santanu. Ki Barja nepikeun beja nu katarima ku manehna ka sakabeh anak buahna. Santanu atuh eta mah jawara anu geus moyan Ki Guru. Murid-murid Ki Barja pada ngacenghok sebab ngaran Santanu mah geus jadi sabiul hiji saurang Jawa ngora anu elmuna tanpa tanding. Santanu eta da moal ai anu samupeun ngelehkeun Ki Samar Nyawa ari lain Santanu mah. Tapi teu kudu gimir, ulah pasti bisa main Santanu. Aranjeunna pikeun ngajaga bisa susu esangna. Ki Barja emang ilmuna lain beja. Rek sarua wae jeung si Samar Nyawa. Jadi manehna ngapremeh ka musuhna. Umudi Santanu teh cenah ngora keneh. Jadi can sabaraha kadikjayaanana. Sok atuh geura tunjuk ku katua kudu saha nu miluna marengan. Sarasa urang anak buah Ki Barja tu manya ka gedugna sabab marehna siap pikeun nuturkeun katuana. Umudi ieu katuana rek maranan 2 urang jawara anu geus kakoncara. Maneh wae Darjo, Damung, Kempot. Tiluan milu jeung kula anu sajian menjaga markas. Lamun rek barang siar pimpin we ku maneh Saptari. Ki Barja ngabage beuki tugas ka anak buahna. Sabab manehna nyaba pasti pilih lain. Tiap katua segala amanat bakal estokeun. Iraha katua bakal miang. Si Saptari giak nyanggupan sabab manehna mangrupakeun murid kayjina Ki Barja. Mangrupakeun anak buahna anu dipake andalan ku Ki Barja. Poe isuk wae ayeuna mah kagok geus sore teuing. Ki Barja mutuskeun yen poe isuk mah rek miang pikeun neangan anu kungsi mayan di Samar Nyawa. Ki Barja bakal nyieun balitungan hutang nyawa dibayar nyawa. Kitu ceuk anu aya dina pikirna. Poe isukna isuk-isuk keneh Ki Barja jeung 3 urang anak buahna miang
rek ngajugjug ke wilayah anu baretuna mangrupakeun kakawasan si Samarnyawa. Sabab baheula Kibar jeung Samarnyawa ngabagi-bagi wilayah. Belah wetan mangrupakeun tempat jajahan Samarnyawa, sedang wilayah kulon mangrupakeun tempat operasina Kibarja. Dibagi-bagi teh supaya teu pacorokokon. Sabab duana oge mangrupakeun rampok gerot telenges taya ras-rasan. Kibarja geus tilu poe lumantung. Sepanjang ke lumambah teu boleh neneangan jelaratan si kalong hiding. Kitu we api-api milu nimbrung obrolan lamun keur di warung atawa ngahajat tumanya ka warga anu pareng kapanggih ku manehna. Lamun pangijeng peuting sok neneangan saung kebon atawa saung huma, laju rombon Kibarja ngadon ngendong di dinya. Hiji poe mangsa kasorenakeun basa Kibarja jeung tilurang anak buahna keur ngareureuh di saung sisi jalan jajahan. Kadengeun ku maranehna sadaya sora talapok muda, kadengeunna sadaya sababaraha. Ret atuh Kibarja nempoan sora anu kadenge ku manehna. Breh rada jauh ti manehna ya rombongan sodagar keur murug ka palembah manehna. Kaciri sodagarna teh pedaya anu anjeut dina kuda make papakean gandang. Di tukangeunana aya kereta barang ditarik ku dua kuda. Lakadalah barudak rezeki nomplok euy. Empok ku maraneh aya mangsa pikeun urang. Sikana mah duit anu loba. Lumayan jeung bekal urang lumantung. Kibarja dasar garong, uteukna teu boleh pinekas dina kajahatan. Sakitu keur ngalalana oge ari nempo mangsa mah langsung curinghak. Eueuh nya katua jigana jalma beungar sabab pangawalna lobaan. Aya limaan sigana mah. Sidarjo langsung ngareret ke penunduhan ketuana, manehna sarua ngaledak bunga. Dasar garong, ke bunga teh lamun panggih jeung anu bisa digarong. Biasana anu bapakean kitu jeung mapeti pasti teh sodagar. Rek ngirimkeun barang atau rek mulang tos ngajual barangna. Pasti mawa duit. Kibarja cigrah sabab nu kabeneran digeus. Sabab ku kebenaran digesan lumantungna panggijeng mangsa. Cek pikirna si Samarnyawa geus perlaya. Jadi naon salahna lamun manehna ngagarong di eta tempat. Siap atuh katua, hayu urang cegat eta rombongan teh. Sidarjo langsung ngajak katuana. Sebab bener geus geretek kayangeuna garong eta rombongan. Mangke ulah sok sologoto. Keun sina deukeut heula ka urang. Urang sidikeun heula para pangawalna. Kibarja ngawadian anak buahna. Sebab gurung gusuh teh lain pagawean hade. Kitu cek anu aya dina pikir Kibarja.
wargi rupina ceros nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh bagian ke-84 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing gatan pipageto menawi urang diperung umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios umur sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura Kersang hapunten kana sanes kanten kaluputan kalepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.